Oi, nonton. Biasa. Dia pula. Iyo. Magkutun teh santri nu sok es bae. Aya di kobongna. Aya keren. Aya keren. Tuh, lin es bae. Sebel itu mah. Oh, benar. Pangrokennya Oh, kita ka dieu gitu. oke digerokeun ke deung. Oh, udangkeun. Lamun teu udang bae siram make cai aki. Si Aki Oh, ulang kena. teuin lah. Oh, geus. Oh, geus sira gerokeun tadi ku. Ayo. Ya. Nyon. Ayo nonton. Sia, mal salaman gitu jeung aing. Ih, hopo tad. Oh, jeung. Ayo. Oh, geranya. Heuh. Tuh, aing bacot ararasem, kayak korek doang jeung kopi. Duh, ngabudah sungut tengah rokok. Pusing gunung anturan. Lieur. Sahanya unu lewat sih. Mun anu lewat palak ku aing ngerokokna. Ku aing aduh. Duh, pusing hirup ku kieu teuing, aya kopi doang. Hoi, sia, ada. Bener, Mang. Sia, buka rokok tuh. Boga sabatang doang. Coba mana yang ngarokok ya ti tadi aduh baracot asem ya aduh. Coba yang ngarokok. Dia ngarokok ini. Wah. Mantap amat di rokok. Pelem meureun. Aduh, sian ke mana sih? Ngagerokeun siapa, Bu? Juga. Dan iya Ustad. Di mana Ustaz dah? Di itu tuh. Nik naon jeung mana grup naing? Sia sekolah sebul jelemana. Aing mah teu sebul aing mah. Kumaha jeung hayang es mah siang mah. Geus kia datang ke tuh, dikeun ku Ustad. Oke, bejakeun ka engka ditu gitu. Jaga dong gitu aing keur dakeun kopi lah. Itunya. Oh, geus ditu. Mau sama aja kaing salaman sia kaing santri aing yo. Ayo, Mang. Oh, geus ditu. Hoi, ada. Ayo nondi, Mang. Ada. Bejakeun da ka Ustad gitu. Tangguhan aing 2 jam deui gitu. Ulah manehna benu aing ditungguan aing ge aing ditungguan gitu jeung penting aing ge santri aing yo. Oh, geus ditu bejakeun. Ayo, jadi bijakeun nya. Oh. Salaman di sia, salaman di. Santri aing yo. Ayo. Duh, aing geus 2 jam ya di dieu nya. Bisa ditungguan Ustad lah aing lah. Tadi tuh kopi lah. Aduh. Geus lah, korek lah lumayan ba kopina jeung di ditu jeung Ustad ah. Aduh, ya Ustad, aya naon, geus mah garimis kasihan dah. Ayo. Magkutun kebel amat itu tadinya. Digerokeun tuh atau si manyu. Geus nangguan 2 jam aing yo di dieu bae. Kabel alatnya. Hei Tad, Assalamualaikum. Naon dia ngagerokeun pula ya naon? Hari sia. Aduh, hampur aja nungguannya 2 jam. Aduh. Aing nangguan kabel amat malikeun 2 jam. Baju kesel tatu nungguan urang. Kesel lah, yo jubur geus panas. Aduh, urang tah ngabeakeun kopi heula, tanggung Tad. Oh, kopi. Laju kopi nawaran. tah. Oh, jeung tah. Hmm. Kopi lah pan. Nek nawan rokoknya urang ge. Sabatang doang nang malak tah budak dirinya si ieu manyun. Ya mah kopi tinggal endakna doang. Hei. Sia mah Atuh mah khusus jeung Ustad. pohara. Tadi Yo. Aing kuarin rek ngomong ka sia. ngomong nandan. Pan sia santri di dieu geus 5 tahun. Oh. Oh. Ja sia nyantri nah heres bae. Jadi Amun aya ngaji bolos bae. Nah, berhubung kebal teuing di dieu. Neuk diluluskeun. wih. Paning diluluskeun. Heeh. Kula mah ayo bae diluluskeun. Wari mah sanajan henteu bisa nanaon ge, yang penting mah kudu bisa ieu salat ngaimaman jeung tahlilan kudu bisa tah doa beusing aya nu ngabutuhkeun ulah ngisim-ngisim kula gitu. Panen kuna naon Tad? Urang teu nyaho, teu apal. Nyaho atuh sabisa-bisana bae. Ya pinter otakna mah pinter.
Sabisa-bisa bae endek kumaha los tama. Oh, itu mah orang diluluskan. Atuh Nah, kira-kira ya orang ira ya diluluskan. Isuk. Itu kan. Heeh. Kayak heula, kayak orang di meja heula kakolotan. Ya, kuari bulan kabejaan. Oh. Lamun geus di lembur, ulah disarwakeun jeung di dieu, hees bae. Kayak lamun geus di lembur mah aya nu nitah naon? Gawean bae, aya nu nitah ngimaman. Imaman maju. Lamun aya nu nitah tahlilan, maju. Lamun aya anu ngimaman nyolatkeun, maju bae, geus ulah sieun. Oh, kuring ngatat siap urang. Namun aya nu nitah naon, maju be urang, pantang Tah. mundur. Kitu santri mah kudu Oh. kitu. Urang geus kebal pan dia di ngobong di dia 5 tahun. Atuh heuh. Kira aku urang teu bisa tidak maju embung. Nah, pan kana isin lamun teu bisa mah, jang geus Oh. kanyahoan kebel dari santrina. Oh geus kuari mah kitu bae. Pokona Oh. mah maju bae. Siap-siap kuring. Oh geus ka isuk balik ke nya. Kayak bebeja heula kakolotan. Mohon. Oh, gitu mah nya. Oh geus kitu bae. Aduh, orang lanjutin ngopi dia tuh, ya. Oh gerang ngopi Oh. tabeakeun tanda. Oh. Bawa di nya. Oh bawa deui. Oh, kieu, aduh. Lockdown kali. Hei, kenana? Gas na mau di bawah. Ai ho gas. Penting gimana, Tad? Oh, bener. Oh, ayo deh ya. Ayo. Waalaikumsalam. Ayo, assalamualaikum, Tad. Waalaikumsalam. Aing boga cau ya. Aku diancukeun banyak kasih mat kutun. Tadi digeurkeun ku ustad. Sugan mepe duiteun. Tekenan lah. Aing diluluskeun deui ya ku Ustad. Aduh, aing ujung curhat, kasahanya aing curhat. Aya budak lah gedeng. Tun. Nah, Hei. aing boga cau ya. Cau nang di mana sih, Tak? Menang ala tadi. Iya nyarkeun ngeuna sia cau. Wah, si nang maling lain. Lain, mesti digeurkeun can tadi. Geus tadi aing ku Ustad digrogeun. di tanah anjing. Ieu bugu aing tah berhubung aya sia aing curhat ka Oh, sia. curhat bae. Aing diluluskeun aing ku Ustad isukan. Aing geus kebal di dieu. Eta meureun aing gara-gara HSB nya di kubungna. Si anjing sebul jelmana Aing belen ngomong-ngomong. sebul pan aing ngantuk mah kumaha nyun sia mah. Aju kumaha ieu aing pan diluluskeun. Sia bakal kangen meureun ka aing. Ih, insyaallah moal kula mah. Ih. Aju menurut sia kumaha ieu aing diluluskeun. Atuh tama lah. Cek ustad mah, tergantung ustad nata mah. Oh, gitu ya. Tah, pan ieu nan neuk tanda perpisahannya. Tah, kurang tanda perpisahan tak aing mikeun cau ka sia. Gas ka aing. Jadi ambil tanda perpisahan Oh, gitu. iya. Anda Jadi udah kipa- sia kangen Oh, ka gitu. aing. Oh, gitu tuh nya. Itu karena nya. Iya penjung oleh-oleh ka ieu mah. Ari sia ari di imah sekolah sebul ulah es bae. Moal aing di imah mah. Sugan benon aya piti taheun gitu tah. Atuh siap bae aing mah ke di imah mah. Imah manu nyolatkeun. Oh, Asulah poho be. Oh, oh, poeng kabaran be Kulibaris. aing kulibaris mah Oh. selau be. Aing mah sebagai ieu. siap. Oh, geus. Di cau poeng di ieu nya, Oh, di bawa, cokot. be. Oh, di cokot. Geus eta koreksi Oh, aduh. iya, jeung aing ieu. Oh, nu hade leungit eta. Tanda perpisahan ti aing eta. Lumayan ieu cau ieu ujung oleh-oleh di imah. Di imah ieu cau. Cau nanya leutik deuleu. Aduh. Eta si Manyun nang di mana ieu caunya? Aing bisi nang maling doang ieu. Lumayan ieu cau. Aduh. Ai, ka mana eta si Manyun eta? Nyun. Nyun. Ai, ka mana eta budak? Pan ngaleungitnya? Nyun. Nyun. Ai, pan eueuh. Waduh, eta budak teh bebeja balik. Oh geus lah hari kitu mah geus lah lumayan menang cau jeung bekal kakolot lah. Terus kuring main nik beberes baju heula lah. Lumayan dia jeung oleh-oleh ka ditu ka imah. Tuh aing kopi mah kudu dibawa lah, rokok mauhan aja lah aya. Aing cau mesti siapkeun, ieu baju mesti siapkeun. Tinggal hees we lah isukan balik ka aing lah. Tuh, gini.
baturan ngobrol ya di mana balik mana yang ngobrol jeung sehari umarena mah baturan curhat. Hei Nyon, Nonton tuh aing nek balik wari we lah. Aing nah adanya pang doakeun we nya di jalan yang amin. semoga selamat aing lah. Sebelah kanan kain ya. Siap. Keng kapan-kapan mangulin ke isuk yang gade deui jeung kolot aing. Jaing geus di ieu, geus diluluskeun aing bebeja heula ka kolot aing. Oh, Ngomong lah. kayak gitunya. Salamnya dari kolotnya. Oh, siap. Ya, assalamualaikum. Ayo, waalaikumsalam. Duh, aing ngomong kumaha aja ka kolot. Aing geus mah teu bisa nanaon ieu ngajina duh. Tapi geus lah balik we lah. Terpaksa be balik be ku sieun be ge lah. Waalaikumsalam, Jang, menerima parelek. Bah, ieu teh anak abah. Nih, main buka anak. Heeh, iya nu di pesantren, Bah. Oh, saha gearana? Iya, Man Kutun. Oh, si Putun teh ya, anu 5 Abah. tahun kamari ku abah di pesantren teh nya. Muhun. Kan ieu balik ka naon ieu, Iya, kejalikan Bang. ustad deui. Aceng diluluskeun buku Ustad. Oh, acing geus Oh. lulus. Berarti acing geus pinternya. Nah, Bah, itu we alhamdulillah kita pinter. Syukurlah itu Ada pinter ieu. mah. Kita balik Bagaimana heula Abah? cenah ku Ustad. Kita bebeja heula cenah ka Abah. Udah beda naon ieu? Satu bahwa aceng nek diluluskeun. Oh, ngenta duit lain eta ustad. Satu teu nyaho eta Bah kadinya nama. Teu nyaho minta duitnya naon meureunna. Itu acing dilulus geus bisa ngaji nang geus. Satu alhamdulillah Bah jeung ngadoa-ngadoa mah bisa. Bisa nyang doa. Bisa. Penting eta mah Satu doa. penting eta. Imaman taraweh, imaman payah kodok. Kudu bisa eta sorangan. Penting dong. Benar Bah. Aduh ku ari acing nek dijajal ya ku abahnya, jangan Ngajajal balik ke naon, Bang? pesantren. Atuh ngadoa nu penting gitu. Kan geus diluluskeun meureun. Oh. Jadi itu. Sok be anu ngajajal mah. Oh. Nu coba aja. Ngadoa naon nih ngadoa? Ngadoa nu biasa ngariung. Oh. Anggap ieu doaan ya aja. Menang masih ya tangan masa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirina wa barik wa salim. Hiji tambah hiji jadi 2. Lamun bisa ngaji kudu bisa ngadoa. Penting. 2 tambah 2 jadi 4. Lamun bisa ngadoa pasti loba Pintar eta berkah. bener. 4 kali 4 16. Lamun loba berkah teu kudu meuli bea. Penting eta mah bener terus. 16 nama 16 tilu 2. Hmm. Lamun loba beas itu di kanan ku mitohan. Benar. Amin. Robbana atina ping-pingna tunggirna. Alhamdulillahirabbil alamin. Tunggir mah. Waktu ceng ulah pakai tunggir lah, tuh pakai bakar. Pak enak itu udah ngariung kayak urang pan. Oh, menang di ustad itu. Oh, itu di ustad. Oh. Ayo kumaha tuh? Jahat yang diluluskeun. Atuh. Enggak, sacing mah ku ari nyeun saung. Yang saung yang naon ya, Pak? Jeung kandang kotok. Ai, abah mah Pak Aceng Atuh. ieu geus ngomong geus 5 tahun pira aku ditanyain kandang kotok. Itu saung jeung sugan aya barudak leutik, makan budak leutik gitu di dieu. Mun. Gerak balik ka ditu. Geus Ka kamar ka mana pilihan we kamar malah. Aduh. Man ieu lah ieu harudang ieu. Benar. Harudang ieu di jalan panas, Bah. Panas. Oh, panas. Oh. ABM pan ieu balik ieu nama. Oh, kalau balikan motor bu. Oh, bubal. Sah. Anjing ka ditulanya. Nggak usah lama lah. Oh, salaman lah rumahnya.